Bismillahirrahmanirrahim. Bagian kaopat tina sifat anu wajib di para rasul nyaeta sifat patonah, hartosna pinter para rasul. Nadomanana opat patonah pinter para rasul dina nangtukeun hujah bener sehingga ngelehkeun hujah lawanna sanajan rasul panghayangna hirup hurip tiap abad cahaya Islam hibar teras teu bisa dipareman batal mustahil para rasul bodoh henteu bisa nangtukeun bener ari dalil anu nudukeun kana patonah para rasul lamun para rasul bodoh teu bisa nangtukeun kana bener pasti moal kadugaeun kana nangtukeun kana bener tapi eta teh mustahil. Dalil aklina nyaeta annahu lawing tafat anhumul fatonatu lamma qadaru ayyukimu hujjatan alal khasmi wa huwa muhalun. Hartosna upami para rasul henteu pinter maka aranjeunna moal tiasa ngadegkeun hujjah ngelehkeun musuh-musuhna sedengkeun eta teh mustahil. Dalil naklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih. Surah Al-An'am ayat 83. Hartosna sareng itu hujjah ti kami geus masihkeun kana eta hujjah ka Nabi Ibrahim ngelehkeun kaum-kaumna.